Sok ah nang Regina kapayun cu. Tetap dada moal burung dipisono ancep anu bagus ancep PPD kapayun hate kuring Kang ancep PPD anu bagus moal benang di bobodo daun hiri ancep PPD anu bagus saksina nu ngemplok kejong doh panutan kapayun ancep diantosan tibareto daun iris ancep PPD anu bagus saksina umyang karone kaendahan ayana ancep anu bagus di sisi empang panutan ilmu ancep ketua BPD anu bagus basa kuring anteng nyawa doh waktu mitin hati jadi honcewa aya jana bapak ence bukti mah ngarahetan sapanjang ancep PPD deui pupulasan ibu hajat ibu Ririn anu bagus kapayun heula atuh nuhun ibu Ririn barang peti ibu Ririn anu sayang basa kuring antengnya wang ibu Ririn ibu hajat anu bagus geningan solaya ibu Ririn ibu hajat panotan pan bela aya mama Ririn atur nuhun daun iris gembana ongyang karone bapak hajat kaendahan ayana di sisi empang atau non ibu hajat berang peti bapak RT hari anu bager kapayun geningan solaya anano ancep panotan panbel aya kaparayun anano ancep tetap dada moal burung dipisono ancep PPD deui hate kuring moal benang
bobodo encep kapayunan anano deui panutan emu anano nu bageun basa kuring anteng nyawang geningan sulai Bapak Haja panutan panbel tetep nada muala burung di pisono hate kuring kang tek anu bageun muala benang di bobodo daun iris teh Yuli saksina anu memang kejo aduh panutan teh Yuli di anak sana teh Yuli di baretu daun iris teh Susi kemana yang kerone keenadakan teh Susi anu mana ayana di sisi emapan panutan imut teh Yuli kapayunan basa kuring anak nyawa waktu mitirna teh Susi panutan tabel Maraheta teh Susi sapanjang sana teh Susi anu mana naona pilang dungunan aya teh Susi bengkela leutik teh Susi anu bageun badana teu moletung magara aduh teh Susi deui amapun seueureuk